Heran kasih Mimi nah itu bobo kasih abah padahal ada nomor-nomor oke kena bobo kasih Mimi mah tingku naon ya heran Jak Marang diuk mangga lagi kosong lah gimana ya biasa. Yang naon dan eta? bako aja kayak rokok matas jadi Nah, bako kan baik sehat gitu ngirit kan gitu oh enggak kayak corona ini jadwal saha ayeuna mun jadwal kamari mah si Abah jeung Mang Japra kayak ini saha ayeuna mah sisa uji pasti sih sauji sisa uji ayeuna teh hari sauji mah borangan nih cik tupai batu nasa betul kala so kita borangan si Abah Japra tah jeung alo didinya Yuye Wah, iye. Karena teh bagian peuting deui. Heeh, teuing burewe teh ya Pak, jeung burete teh. Kan dinya konsultasi ye. Konsultasi sia teh meureun. Nah, ulah Teu nanyakeun we meureun. pokona mah dinya opat mata jeung burete jeung burewe. Atuh lain opat sia teh. Oh, gedepnya. Saha Ya, jadi inti nama ye didinya teh nya ngobrol gitu. Cik aturan teh aya bagian beurang. eta kamari teh aya laporan ti burete naon laporan nanti naon gue eta alo didinya si Ocol cenah ngaributkeun wae ributkan kumaha teh pokona mah da ribut wae lah si Ocol nah riweuh pokona mah naon si Ocong masa bager budakna coba bagor kumaha si tetinya bager sok sakola ini ti isuk-isuk balik peuting coba terajin kumaha isu-isu balik ke peuting nah sakola naon eta isu-isu balik ke peuting amun ajalna ubah coba isu-isu balik ke peuting lain bener teh. Burete dulu rada anu cenah. Aya kamari ieu mah nempo langsung. Nu saena. Goblok. atuh pangieunkeun nyieun bisa tuh Ocol tuh dok di haji beneran haji ngomong tuh ya naon mah Ocol Geget di mana? Saling sekali tadi.
Gimana, Col? Jam sakieu di Saragam kene. Nya sakola tuh matak nyandak saragam ge. Oh, ai amang-amang di dieu marake saragam keur naon? Nya tugas atuh. Tugas naon? Cik nempo, mana tugasna? Menjaga ketertiban jeung keamanan lingkungan masyarakat salawe nagara. Oh, gitu. Ari Ocol tugas naon nepi wayah kieu? Nya abi ge sarua tuh menjaga ketertiban jeung keamanan lingkungan sakola. Ah, mabal meureun di dinya mah. Mobal naon? Abi mah teh nyandak bal, nyandak nage kantong. Cok, Bulan mah cing bener sakola teh. Si eta teh ngabiayaan maneh teu murah, mahal. Cik coy, amang rek nanya. Sakola teh jang maneh atau jang si eta ngabiayaan? nya jang maneh. Hah? Nah, jang maneh, Col? Nya jang maneh. Asa anu teu beres. Cing urang nanya, Col. Iya, rek nanya sakali deui nya. Nya Ari sakola teh jang si emak atau jang maneh? nya jang maneh. Asal lieur si Ocol teh. Nah, jang maneh. Kurang tanya. Dijing kita sok tanya ah. Cok? Kemana? Cok. Kebiasaan ini tara bebeja. Ocol. Ya, naon dia teh mana? Aya bisa pide. Luas teh praroek. Kela atuh. Naon deui heula launan teh. Kana launan geus teh berat mana utang wae deui. Ai ieu sarua sieun. Sumpah majikan we dua teh dilarang. Kumaha kitu mah. Masih di mana dia? Naon deui ah? Sieun. Tasya sora naon tah? Ah. Sora naon? Gede tembok. Ih, sieun. Poe kieu teh. Cuma itu biji. Geri dinya. Hampura kudu bejus. Ye, hadi ye. Teuing ah aya Tinggal isiin ya, tangkal juga Asia ye. naon tah. Ya atuh. Gede ah teuing. Ye, atuh dagon ye. Nah, Cok, kita balik gitu tuh. Ya, mau didinya mah. Ya, mana? Ya, ayah kenaon? Kertugas, Neng. Ah, si ayah motor rame suganti ayah hajatan. No. Bapak jeung anak seruana. Sepabrik dan. Dan nyusul budak kelanya. Oh, juga tuh itu budak melang sorangan. Siap. Kada hati-hati. Siap.
Dan Bella. Paek sia tah mere. Iya tinggal poe. Dia main ninggalkeun wae ye. Ti Kumaha nyontrukeun. Moe kieu. Duduk. Itu ye. Ayo mah. Ya telepon yang mana? Aduh ya. Oh iya sahabat nih. Ya telepon yang mana juga namanya? Ya telepon yang mana ya? Ah, halo. Sah. Bau. Maafkan saya, aku pun tak menyangka. Itulah alasanmu berhilang sayang. Biarlah indah kejauhan menemani hati yang gelisah. Semoga bertemu jiwa kebahagiaan. Menjus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah Mimi Bu. Iya, ini gara-gara mana nih? Aduh, ampun, ada. Salah naon, jaga teh, nyeri,